Warahmatullahi wabarakatuh. Abi bade nyaritakeun nyaeta judulna Kuda Hade Budi. Aya mau keur manggus kolot kata mah gering. Ngalungsa di handap bentang kakai bari gegerungan. Sato-sato nu kursi menang ka nyari ti manehna ngarumpul ngariung di hareupeun maung nu keur gegerungan teh ya. Cek munding, sia make gegerungan rek nyabat ka saha? Moal aya nyaahkeun ka sia mah sato jahat. Munding ngomongna kitu bari gagadil maung nu keur gegerungan teh ya. Nah bakalakuan munding kitu sakabeh sato nu aya di dinya sareuri akeuy-akeuyan. Kabeh nu sato nu aya di dinya ngaheureuykeun maung nu keur sakarat. Kajaba sakadang kuda nampo sato-sato nu sajen galembira. Teh manehna mah ngan ukur gogodeg cek domba. Kunaon sakadang kuda kalah gogodeg kitu? Lain teh jeta si belang ku sampean, lain baheula si bela ditekuk tembal kuda. Keula mah lain teu ngewak kana kalakuan maung teh ngan waktu ieu kaayaan pan keur gering parah. Manehna keur sakarat teu kedeung deui oge paeh kuduna mah tong sato nu keur sakarat teh ulah diheureuykeun kitu. Meureun ceuk batur nu sejen aya kawani kanu keur sakarat. Sanggeus kadenge omongan kuda kitu, sakur sato nu aya di dinya jempe sarta panggaleos ka leuweung deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.